sararane euy. Gitu euy. Ah, nyata asak ya. Kernaon euy. Mana diharap masuk kubah kernaon eta? Ieu nangka di. Urang coba. Baheula teh lak nangka. Ayeuna masih kena nangka. Ku aing euy. Asak tak asak? Hah? Tapi sing satu euy. Asak tak asak? Asak ieu euy. Ala dahar itu saum dahar. Arek moal mana hiji? Arek. Ka anu tong atuh. Oh, ieu sarua ieu asak ieu. Hah? Oh, asak. Lain gen oh gawe euy mana kieu euy ngapoenya. Oh, da kumaha pun atuh gawe geus kieu euy urang gue. Oh, anu geus kalian akal urang ulin ka si Wawan. Hah? Wawan. Oh, si Wawan mah cenah jelema geus boga manehna mah urang ngopi-ngopi teh kopi ka ditu lah. Jadi urang euy heran baheula teh melak nangka di dieu teh. Anger kene nangka. Oh, mana jadi duren sia mah. Oh, hayu atuh. Nya Naik nah. Oh, di aing naik ke mana, di? Kadi ieu, si aduh. Aing teh biru. Duh, kurang teh euy, mikeun geus beunghar eukeur, tapi asa bingung kana keur beunghar ayeuna. Kumaha ieu teh? Woi, bro. Piye kabare, bro? Piye kabare, bro? Kumaha kabar ieu? Aduh, geus senang mah euy. Beda. Bro, dari mana yang mata rata-rata tarik ke urang. Lain kali, coy ya, bro ya. Sobat masa kali-kali atuh. Jong piye naon aing ge ka. Kabare. Kabar maneh, kumaha kabar maneh? Halus kabar mah euy. Ngan ieu teh loba kabingung urang teh. Anger wae maneh mah aing geus beunghar. Bingung kene kunaon atuh? Ngopi lah aing ngopi euy. Maning kene kelas urangnya, heuh. Oh, bener. Eolah. Urang teh kieu nya. Malah keur miskin urang bingung. Ayeuna urang bingung keneh. Cing naon sia masalahna urang eta? Naon cenah masalah? Apal teu? Naon tah? Pagawe kudu dibayar, mobil sieun tabrakan, pamajikan sieun dicokot batur, da sabab pamajikan orang teh geulis. Anger beunghar ge. Lieur anger. Rasiko atuh sia teh. Rasiko mah urang teh sapopoe oge sok ka pamajikan teh 200.000 sapoe maneh sabaraha sapoe. Rasiko orang kaya begitu, bro. Lain mah aya itu sawah-sawan euy itu. Mana? Itu tuh nu anyar tuh, nu belah ditu keur digawean. Oh, itu nu urang. Oh, bener mana lengalgaan sawah teh euy. Beunghar urang teh atuh kan. Anu aya muning, sae itu nu aya muning. Nu mana ya? Itu tuh nu aya gunung tuh. Ah, nu urang, itu kan nu urang. Oh, ya Allah, buatan ngara yeuna euy. Urang teh nya kaditu. Apa-apa nu urang kabeh eta teh. Lain ngagawean itu tuh negara we sabaraha tadi bayar loba kitu maneh. Nu mana? Oh itu. Itu nu keur nararongeng. Eta nu urang. Itu nu urang, ieu nu urang, bangunan teh itu teh tuh nu urang tuh. Itu teh pulsa teh nu urang itu teh. Tah, ieu sawah kan sublak-sablak awu nu urang. Ieu ge urang. Tah ai maneh boga naon? Mana mah mau bisa seperti urang. Si karede teh tanggalna. Ai au mau ngocoblak tuh talila-lila. Astagfirullahaladzim, ieu kopi bea si jalangka. Geuning ieu tuh keur lompatan. Awas ya lamun tadi deui kok aing enggak ya ku aing diracun sia lamun tadi deui sok ya. Telepon disapa? Euy, karucingan naon atuh nu sok alieu asa mah. Aya we ari di lokasi sawah mah. Heuh, naon sih sok? Binatang naon anu aya anu nempel dina mobil kendaraan. Nah, euy. Apa tong meureun ngilu meureun? Anjing pesawat eta mah. Naon atuh? Ban cet, Ban jeung bener bacet heuh bener. ban jeung Pinter. Tuh si Ban anu. cet ban bener. Aing ngecak kopinya. Parare ieu nu digarawe. Bro. Hei, wah kenal euy. Bos, geran, Bos. Waduh. Ngapain, Bro? Siang maneh bos.
Naon? Bro. Bro. Kamari teh sorry, Bro. Oi. Haus. Haus kamari teh, Bro. Jeung sahabat ulah gitulah. Ente kan sagala loba, Bos. Urang hayo ngecobrak ngerawak itu kadieu ternyata maneh eueuh. Biasa eta teh kabuhan kieu urang teh buru-buru. Ampura we teh izin. Urang sarua, Bro. Kamari teh euy can nanyakeun lapang futsal teh tuluy di ditu. Bro, kumaha maneh enak naon? Ulin we biasalah. Biasa. Kabeneran sama kopi meureun. Hah? Mau kopi meureun aing kabeneran di sawah ieu. Aya kopi mah. Rek kopi. Ari Bos mah ngajak gelut gitu. Wah, tidak aing keheula ka mana teh Bos mah loba duit, pasti kopi mah aya. Bro, ulah itu kabaturan mah. Lah geus erek ngopi. Ngopi atuh. Di sawah iya, Bos. Panas di. Siap, Bos. Itulah. Boro atuh. Waktu balas dendam aya nama. Apalin mana. Ben Ben ngajak ngopi euy. Bener. Itu atuh, Bro. Bro. Ain, Bos. Aduh, aing futsal. Saan nya kena bos ieu teu ngilu gawe, Bos euy. Oh, itu pas itu. Futsal itu Geus ku balatura ku dulur. dulur Urang aing salah. aing kabalannya ajaknya. Kan nganggur ieu. Teu apal di dinya ngalangur. Itu akang teh. Itu nu badag itu tuh. Badag tuh. Wah. Gede itu teh. Wah. Hayang gawe tadi nama milu gawe di futsal atuh. Mos ku dulu urang euy. Tuh tingali itu cau teh baruahan tangke urang ka dieu lah hayang caunya. Urang ge ere kita hayang cau lila hayang cau di dinya sagala loba meuredahareun. Ka dieu bae ke mah. Itu urang teh lamun panen ka dieu urang mun. Siap, Bos. Bos Beda ayeuna mah euy jadi bos mah nya. Ayo teh sagala loba atuh. Tuh apa kieu sawana ge urang mah. Tiga langkar kehe geus eueuh deui wae. Alhamdulillah sia kopi beak ieu. Nepi ka nangkuk kieu. Baik rasakeun sia. Dasar aing ngagawean anu miskin mah bang hari. Sok sia. Jadi banyak ieu sia kopta. Ini boleh euy. Aduh, si awan ieu mah tiga. Aduh, sing. Aduh, yang ala aduh itu. Lihat ini boleh. Aduh, panggawean si Wawan ieu. Aduh, si Wawan Astagfirullahaladzim, ya tanggal 4 gigi, aduh, dicoret di dia. Data-data di dia. Data tangkal. Oh, janitri. aku modal di dia. Benteng wing meni cekcok tadi. Bisa paling jeung urang-urang da ieu. Ayo jeung mana itu cekcok. Benteng meni cekcok ieu. Aduh. Aduh. Perte, hampura perte kamu. Aduh, hampura perte. Aduh, hayang modal teu kuatnya hampura. Perte hayang modal ieu. Aduh. Alah, eta perte kunaon? Meuni gogaleran kitu. Kala perte, kala perte. Kala. Perte, kunaon perte teh? Ya, barudak itu, Budak mana, Perte? budak kan eta Hiyadi. Jeung ejen kadar itu cenah yang modal. Oh, nya keun engke Perte. Anjang pas salahna teh Perte sok naik heula bae ka dieu. Aduh, karunya teuing Perte yuh. Aduh. Perte. Hah? Kumaha heula we barolok kieu tuh. Barolok. Aduh. Panti gawe jebaning ieu teh. Nya. Ngurus tunyung eta jelema. Kan itu tuh bisi bau mana? Bae aing kabaturan si aing pada kieu lu aneh ha. Hayang teu mere. Aing lagi sabaya. Ero muron. Barana kitu jen ha. Alah, sia Aduh, di barana kitu. Aduh sarua meureun jeung urang jeng. Eta terakhir di badan gitu. Aduh. Sama euy.
Aduh, badak. Nah, eta nu badak mana? Eta jenggot tangga. Aduh, kaliwahan. Aduh, badak itu. Akhir kabur apa jelema akhir. Aing teu kuat ieu aduh. Aing sarua ah. Akhir. Sok mana sok giru. Aduh, aing teu kuat. Ai. Nah, disukan dia. Tadi dinya kumaha. Udah bersih ya, Pak. Sing bersih we, Pak. Ya, tenang we, Pak lah. Bacan itu si aya giru sa. Tinggal jen itu nama jelema Aya ka itu. Aduh. Hai. Aduh, suawa dia habis Dia ayaan tadi dia. Aya, Pak teh wawasu eta na teh lalaina. Oh, Tah, Pak teh hidung. Pak teh na koneng. hah? Koneng. Bau euy. Hah? Bau. Ah, Pak teh cilaka asa bau kitu mah. Aduh, di bau tai juga nama. Ditongoh maksudnya. Wah, kurang ajar, ha? Kumaha deui Pak teh di dieu eta mah kotor. Tuh, bener kayak itu pembahasan. Ngobrol kitu Pak teh. Udah, Pak Jok. teh kan Pak teh naik Tuh, mah. Udah beri. Tuh manting itu mah. Tuh, punya penyakit cepet. Siapa aja. Aduh, gelo tai. Pak teh.